beriman 50 keyakinan penyebab singgah mengaku jamaah beriman 20 sifatnya sifat nujarisna hiji jumlah 40 hiji hak Allah maha suci terasna ditambah deui obat nu wajib dirusul obat nu hadir rasul nu jaizna hiji hukum jumlah salapan nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 mesti sebutan hiji-hiji wujud tiga mata mukhayatatul hawa hiji riamu binafsihi wa dariyah qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam tahiran muridan aliman ayat samian basiran mutakaliman ayah belaga beda jeung kabeh nu anyar jumenang kalawan zat hiji Allah dina zatna hiji sifatna hiji pagamelanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadangu jadi sadayana nu wajibna 20 ulangi wujud aliman
malah lil hawadis iti ajta'adud ajur wa karoha jahal maut sobar yembuk kaunuhu azijan kalian jahilan maitan alsom amakham hanya rusak sarupa jenuh ayat butuh karena tempat yang butuh kanu ngayakeun bilangan zatna zulfatna sareng damel hapus kapan sabodo maut torek lolongna pide bukti Allah anu apa anu kapaksa anu bodo maut torek lolong jeung pileuna menang di Allah barang nu mungkin saya nu wajib didamel barang nu mungkin sidik amanat tabligh fatala khidib khiyanat khidman gilada bener percaya ngadugikan rejeng pintar bohong cidera jeung nyumputkeun turabonona wenang ti rasulna sifat manusia